warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di my channel Deris Ader. Kembali lagi ya bersama gue Bung. Jadi gini Bung ya, gue main ke sini itu main ke rumah Pak RT, mau ketemu lagi ya sama si Junet. Si Junet ke mana teh? Tuh, ingat tadi mandi di Walawi dewa si Junet teh, yang si Dado. Nungan wewe baru si mah. Tadi ge. Tadi ayo we di imahnya. Ayo wae tadi gini di Walawi di wae. Tinggal mana ya lah ya. Arulin meureun nya olah lieur rek kaset teh. Urang teh boga rencana kieu teh nya, Oh. si Junet teh. Kan kamari urang tadi mau awewe. Kita kitu wae gini teh kadinya sorangan si RT gini. Ulah teh kadi deui cewek semangat sih teh mah we mah gini. Ah, ya nama orang kieu bae nya. Itu kumaha buat. Ingin awe palsu bae lah. Orang harus persiapan kubu makana orang Oh. datang RTT maksudnya tapi sampai orang persiapan nyeun awe batangan eta si Junet kabur ka dieu moal eta Tadi yang kita teh lah si Junet ka dieu ke kowe mah si taman diakeun. Datang langsung si. Datang, ya? Oh. nu penting pas orang persiapan ieu non nyeun awe batangan ieu si Junet ulah ka dieu nya Ulah bae ke bae. Si eta mah awe kumaha oge da dihabrak si eta mah. dengarin Tah, sapa? itu teh peralatan nih Oh, halus kira-kira sok dietakeun lah. tah orang geus mawa baju tiu segala diuk rupa punya Oh, baju make up. Benar, sok. Yang orang ngadang-dangan baperan kalau si Jujun kudu jadi awe batangan kalau misalkan ngayakin kan si Junet ya. Si Jun aja siap Jun. Ayangnya apa nama ekspresi si Junet etang ke orangnya. Oh nama Bungnya stay terus di channel Deris Ader. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Subscribe. Siapkan make up si Jujun dulu ya sekarang ya. Awewe jadi gelis. Astagfirullahaladzim. Si Junet kadila ilah yang dila geuning teh. Kedeng dia kan dia, kayak gerak kedeng dia kan dia. A few moments later. Teh. Om. Cager bang. Cager. Cager teh. Cager doa ya. Si Junet mana do? Si Junet tentang lantung tadi teh si Junet teh. Gitu. Balik gitu atuh si Jun teh tuh kemana gitu? Partai euy. Teh luntang lantung teh si Junet teh. Bener gitu cek RT ka dia gitu Jung. Tang di. Siap teh. Oh bener. Oh jadi Ayo mah. Yang Nya. Tong teang dua si Junet. tidak kena awewe gitu ka dia. Siap. Hejo saya sama kamu kira. A few moments later. Kumaha ieu si Dado ieu amat. Keduli datang tah. Assalamualaikum teh. Bang. Masih Junet nah? Si luntang lantung teh si Junet mah. Tah, saya. Asa teh. Astagfirullahaladzim si Junet. itu pak lawangna langit bisi iluan asal aturan Junet Tadi lah. damang mang tempura teh candol padahal Astagfirullah. Sopan atuh ka teh. Net. Saleting uruskeun net we. Aduh. Berarti ada sisi nawe na. dok bener gendok Kumaha telepon madu ka Cinotron. sia ieu teu ngabejan blegug Aing ge teu nyaho atuh net euy. Saya modal luntang Tadi lantung si Dado di itu senaon bae Baru dua. asli. Net. Siapa aku doa. bobogohan jeung aku abeak di bolongan terus aku belum Net. pokokna mah kumaha cager mang Cager terus di mana atuh bieu teh? biasa jaga bener mandir kalau kamari nu ingetan bae teh mau awewe urang inget bae teu bisa sare 7 penting ini mata ge ngantuk ya mang
Dia mau apa? Ulang mau dia awewe. Buy. Mamang ngaloba awe na cost dealer teh gunta ganti. Anu Loba. second, anu usi. Dia mah second. Daripada eueuh mendingan ieu be kurang mang ya. Oh iya bae lah. Tupayan itu payah lah, ini mah kemana bela Urang geus ngomong tadi ka RT pan, tah ka Pak RT. Ayo mana? Bae nih. Halangan me blegung. Ini mah sih ya mah geus hejo ka awewe teh sita mah. Bodo amat. Jasa baju na meureunna. Mang, uang rokokna mang kebenya. Nah, mantina bae atuh. Teu tadi tidak lagi. Kau yang dari duit tuh? Untuk. Mau tuh teman ya, mau tuh dia. Untuk, tuh diberi dulu ku RT. Yang ada ke tanah awewe teh mau dulu Bodo aja. amat. Neng, jeung si Mamang kadi, Neng. Mana? Masih babaturan anu kamari awalnya. Nya mamang nyalira. Kenalan atuh. Iya geus lah. Saha nami? Junaid William. Mang. Kok leungeuna keseraki awewe kawas Bangkong buduk. Bola sok ngomong-ngomong ke serak aya hayang. Oh, kesat. Tadi leungeuna ge coba ge. Neng punten Neng nya. Tuh. Anjir kaos tangga kalapa, Mang. Net. Menang ternyata. Hei. Kalau ngomong ke serak bogoh mah ajar. Ulah. Itu, nanti RT sikat bae, Net. Siap. Siapa sih kamu? Bibirna ge ameu ceuy, Mang. Kos jambu air teh. Sengaja atuh. Net. Awe zaman ayeuna biasa. Naon teh zaman ayeuna? Kali Neng lading saya teh blubuk kamari ge awe yang beak sih. Ini di bejaan saya sama Ulah deket-deket Neng, kadi Neng geser Neng, kadi Neng. Anjay. Ngadukung 100% Net. Ngadukung 100%. Neng mah ieu bidadari turun dari langit, huluna heula ka handapnya. Notok kan? Tapi pokoknya mun teh Junaid ge masih jomblo gitu. Nges jujur be Junaid mah teu poin be. Ai Junaid mah bogoh kan Neng. Kumaha dek teu nerima cinta Junaid William. Ai geus Junaid. Mana nyakin pikir-pikir lah. Ulah dipikir-pikir, lain sekolah Neng jeung Junaid. Singkat bae, teu hayang-hayang mun teh dek jadi kabogoh Junaid dipobogohan di jeung embe. Ulah, geus tarima wae kabeh mah. Asik, yes. Nuhun Mang. Goblok. Salah Mang, tadi ya. Cai. Gila aing. Aduh, kesanggup ya dia mah, kesanggup bingung aduh. Kesanggup Tong deula teh sikat. Tah we sudah dulu ngomong naon? Sikat. WC. Kan bae sikat lah, Bro. Ya tapi Junaid mah hayang boga kabogohna nu dina teh nu dadana gede teh kitu ta dua. Oh, Emang iya, kalapas. Tah jeung kieu. Tungkuk sok maneh geuna beja. Bisa dicabak teh Neng ku Junaid Neng. Tinggal tuh kan. Isin batur itu seurang. Tenang Bikeun, sok aja. we bikeun. Kurang mah nges jadi munir ya, jadi sah bae gitu. Mun teu sok ah mangga. Jangan. Iya awewe, namanya Mang awewe kos tiang listrik. Rata kabeh kieu. Naonna rata? Iya na, eueuh biasa kan Bener, naik atuh. turun, Hei, kos Net, gunung. Nyasaran nu bener. Ya naon teh maneh? Tanding lah. Ih, Ulah didengek keneng sertei mah sok teu didengek kebukuhan cemburuan bae. Ih aing. Coba we Lah, sok. Tanpa penasaran asa lagi ya. Woi. Panas. Oh, handing Mang. Aing penasaran lah dua-duana nya. Neng gelis. Pokona mau ulah Ngalayu teh. Junaid terus jadi kabogoh Junaid be urang jalan-jalan lagi ka ditu ka Dupan. Janjinya Janji dong. moal gagal, Moal. moal bohong. Moal bohong lain. Mun sok mangga. Lain pilkada Junaid mah. kumaha Net? Kumaha? Mang, mau badot ka dia. Coba. Alasan namanya. Lubuk. Alasan kumaha namanya? Tadi gua langsung kau kata kita. Main gawean mana namanya? Lubuk. Blok. Siapa sama kerjaan? Punah jadi tadi.
Pantesan, pokoknya awewe kumisan gitu. Kapok mana eta? Mual. Teh kapok wae. Mual pokoknya masih mamang loba mamangnya. Kurang mau di mamangnya. Bae ke bakal tindakan be. Leukeun be. Biar kemana banyak kita lah balik ya. Sampai kau baik, ada makan tanggal rombong, sok ini beka Junet. Mun gede bubukan tadi sampai main nama. Sok digangguan oleh si Junet. Kenapa cenah? Cenah oh duitan kan. Pernah RTI kan ada duit edit anggaran nasi. Legug. Ini saya ini mah.